Dina hiji isuk, aya budak duaan anu dititah piket ku ketua kelasna, nyaeta si Jessi jeung si Hana. Ketua kelas eta rada tegas nitah piket ka budak dua. Urang mah teu rajin piketna, rang piket bae, da ge pas urang di rumah ieu pamperanna jelang. Oh nya. Tapi si Ajam jeung si Deka teu can datang. Tuluy si Ajam jeung si Dika leumpang bari rada sombong. Ajam Dika sok jalan piket singkarikeun ka si Deka. Mane duaan bariket atuh, nah urang bae duaan capek nya teh. Ajam jeung Dika oge ka warung bari henteu ngabales obrolan si Jessi jeung si Hana. Nah, kayak dibejakeun. Saya si Dika sama ada ke mana? Ka warung. Ke warung. Tuluy si Deka mangkat ka warung neang si Ajam jeung si Dika. Aya naon Deka? Malah dititah piket kan kepiket kalah ke warung. Sareng si Hana mah rajin terus si Gamaneh maus. Lah, saya nama Korea euy. Koreang biasa lagi tarang piket. Mane duaan bariket. Tuluy si Ajam jeung si Dika ge pariket. Ih,